Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Purwa Muslim anu munggaran di Tatar Sunda. Sajauh ieu henteu dikenal tangtosna iraha Islam di Pikawano ku Balarea di Tatar Sunda. Anu jelas tina hasil panalungtikan J.C. Panliur dibewarakeun dina Indonesia Trade and Society Essay in Asia Social Economic History dipikanyaho yen sumebarna Islam di Pulau Jawa ngaliwatan basisir kaler ku sudagar Arab. Sakumaha dilaporkeun histeria.id, sejarawan A. Sobana Haja Saputra dina bukuna Cirebon dina 5 Zaman abad ke-15 tepi ka pertengahan abad ke-20 oge ngayakinan yen Tatar Sunda janten wewengkon anu munggaran didatangan ku Islam sanggeus basisir Sumatera. Dumasar lokasi geografisna sareng aya hubungan kalawan peranan sudagar-sudagar Muslim. Sigana basisir kaler Tatar Sunda nyaeta daerah di Pulau Jawa anu leuwih ti heula diasupan ku Islam saur anjeunna. Mimiti hubungan masyarakat Sunda sareng urang Arab ieu kawates dina kapentingan ekonomi wae, tapi lalaunan aranjeunna mikawano ka kagiatan keagamaan anu dijalankeun ku para sudagar Muslim kasebut. Hal ieu ngajantenkeun Balarea Sunda Hindu katarik pikeun ajaranana. Ku kituna mimiti ngabentuk kumpulan-kumpulan Muslim di Tatar Sunda. Dina warsi 1867, saurang peneliti sajarawan Walanda J.H. Heman mapai-mapai ngeunaan Islam di Tatar Sunda. Dina bukuna Gesindening der Sundalanden anjeunna nyebatkeun yen urang Sunda mimiti ngagem Islam nyaeta putra Prabu Kudalalean anu landihanana Haji Purwa. Haheman ngagunakeun sumber lokal pikeun ngalacak di mana ayana Muslim munggaran ti etnis Sunda kasebut. Numutkeun anjeunna Haji Purwa kapungkurna damel salaku sudagar anu parantos ngalaksanakeun kagiatan tepi kaluar Nusantara. Dina panalungtikan Nina Herlina Saparakanca, sajarah pangwangunan Islam di Tatar Sunda disebatkeun yen Haji Purwa katarik ajaran Islam waktos anjeunna ngalakukeun perjalanan dagang ka India. Dina waktos eta masih kene ngagem pituduh Hindu anu taat. Nanging perkenalan ka seueur pedagang ti nagri Arab ngajantenkeun anjeunna ngenal pituduh Islam leuwih jero agama anu dianggap asing kasebut. Anjeunna diislamkeun ku sudagar Islam anu kaleresan pendak di India, tulis Nina. Numutkeun sumber anu sanes, nami aslina Haji Purwa nyaeta Bratalegawa putra kadua Raja Galuh. Rohmin Dahuri ngungkapkeun dina budaya bahari hiji apresiasi di Cirebon. Bratalegawa mangrupikeun sudagar Sunda anu sukses. Anjeunna resep ngalakukeun perjalanan niaga ka luar negeri. Tidinya anjeunna mimiti komunikasi sareng seueur pedagang Muslim. Dugi ka tungtungna anjeunna diislamkeun ku saurang sudagar anu asalna ti Timur Tengah. Bratalegawa salajengna nikah ka saurang awewe muslimah ti Gujarat anu namina Farhana binti Muhammad. Dua anana teras mutuskeun ka Mekah pikeun ngalaksanakeun haji. Saparantos wangsul Bratalegawa ngarubih nami janten Haji Baharudin Al-Jawi. Kusabab anjeunna mangrupikeun hiji anu munggaran ti Galuh, anjeunna dipikawano Haji Purwa atanapi anu kahiji, tulis Rohmin. Ti Mekah Haji Purwa sareng kulawargana angkat ka Tatar Sunda. Aranjeunna dugi di Galuh dina taun 1337 Masehi. Dibantu ku rerencangan Muslim anu ti Arab, Haji Purwa usaha ngislamkeun pangawasa Galuh. Tapi usahanana ngalaman kagagalan sabab pangaruh Hindu pohara kene kuatna di Tatar Sunda. Gagalna usaha islamisasi di Galuh, milih keur ninggalkeun pusat karajaan. Anjeunna mutuskeun pikeun netep di Caruban Girang. Anu waktos eta aya dina kakawasaan Galuh sareng nyebarkeun Islam di dinya. Heheman
sareng Eka Jati ngahubungkeun Inohong Haji Purwa sareng Syekh Maulana Sapiuddin, saurang Islam anu munggara netep di Caruban Girang Tulisobana. Saparantos Haji Purwa nyebarkeun pituduh Islam, seueur jalmi di Cirebon nganut agama Islam. Sanaos masih kawates keneh wewengkon basisir Cirebon, tapi tidinya wedal Inohong penyebar Islam di Tatar Sunda, nyaeta Sarip Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Mung ieu bae serial sajarah ti sundanews.net anu ngangkat tema Haji Purwa Muslim munggaran di Tatar Sunda. Mugia anjeun ngawidian nyaksian teras informasi sareng warta ti Simkuring saterasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.